Lila itu panggil si Met. Telepon heula ah. Oh, ini tutup. Suara HP ini. Oh, ternyata si Mbak nelpon. Halo Neng sayang. Iya Kang, halo. Aya naon ya Kang? Asa tumben wayah kieu nelepon. Iraha urang tiasa tepang deui Neng. Akang tos kangen pisan. Ih, si Akang mah sugan teh aya naon? Wios, upami akang amangan deui ka bumi Neng. Mangga Kang. Kaleresan si Apih sareng si Mamah teh sok nanaroskeun wae. Nu mana cenah ka bogoh Neng teh. Hoyong penak pisan. Pan harita basa akang ka bumi teh tepenak nya jeung si Apih jeung si Mamah teh. Ngan aya si Nini hungkul. Tah harita teh janten akang teh tepenak. Oh gitu, kutan teh sok naroskeun akang. Atuh hari kitu mah, kumaha upami enjing akang ka bumi Neng nanya. Nya mangga Kang. Tah kaleresan enjing mah si Apih sareng si Mamah aya di bumi. Insya Allah lah enjing mah biasa pendak. Siap atuh hari kitu mah. Enjing akang apel ka bumi Neng. Nuhun. Mangga Kang, diantos. Siap Neng sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah sayang. Yes, aing bisa apel isuk. Mah, Api rek ka kebon heula, rek nempo pepelakan. Ari Api di kebonna mah lila. Oh, mah moal lila. Api berangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade hati-hati pi di jalana. Tuh, menangkun orang. Kalem dan lah. Eleh didinya dan. Ari mana eueuh ka era? Manya anak buah preman uli nu kitu, jika budak leutik. Da kesel bos, nungguan bos lila. Nya bos, me tengah ulang teuing. Ka dieu ye, urang aya piomongkeun. Isukan urang ek apel, anteur ku maranehnya. Siap bos. Bos, hampura bos, orang isuk mal bisa. Nah dan, bet mal bisa. Nah, habat moal bisa. Isuk mah, orang dek antara indung berobat bos. Oh nya atuh ari kitu mah. Geus we, atun bae unggulnya. Siap bos. Nya geus atuh ari kitu mah. Ayeuna mah urang neangan keur bekal apel bae yuk. Yuk, kemon. Geus kolot. Alah, hui geus kalolot ya, geus mejehna dipanen. Cengek geus anu bareureum. Alah. Cau nu di dieu mah masih ngora keneh. Cobaan nu dihanap sugan aya nu kolot. Nah, siga aya nu kolot itu gini. Ya, bener, kolot. Saming wandai ge, tali ala ieu mah panen. Aing mah euy. Leungit aing loba kieu euy. Kieu carana mah kudu balik aing mah euy. Rada teu kieu euy. Aya naon atuh dan? Iya sih bos. Aya naon bos? Itu mana teu kata rempuk ke didinya. Itu aya mangsas ya teh. Mana bos?
Oh, bos. Terus ayeuna rek kumaha tuh, bos? Geus aya urang rumput heula. Buru. Geus deukeut tuh. Siap, bos. Bos. Kalau dia, bos, nyebut lo bareng yuk. Ih, cepet. Si ada nyeun. Cek aing oge cicing lamun keur nyumput teh ganeng wae di dinya mah. Astagfirullahaladzim. Tarik naon sia tuh. Sia. Harta atau nyawa? Nah, dari mana? Ujug-ujug harta atau nyawa? Maneh sa? Didinya kan nyaho. Aing bega kebon cau. Bega. Menek, leutik. Sekali ngepek ya nu kieu mah. Ngacreng atuh. Ngahina sia ka aing. Kajenting aing awak segede kieu. Aing mah teu sian lah. Sok, kayak kumaha jeung aing. Dulu. Naon sia suat suit segala lupa. Ngurus sama aja. Sok. Sia mah kudu di kieu ku aing. Oh. Naon ieu teh? Naon? Sia paingan. Nya gede kawani. Iya. Mau balan sia. Aing boga jurus kodok. Sok, sia. Cara kalau merek si bago. Loh. Iya. Sia teh kamu di mana tuh? Pingsan, bos. Oh, pingsan, bos. Sok, gak ada lapor dah. Siap, bos. Wah, kertas, bos. Oboh duitan, sengklek, bos. Ah, bos, aku bade gawahan. Kacau hari kieu mah. Ayo Ari ieu rek dikumahakeun, bos. heueukeun bae antepkeun, tinggalkeun Ayo balik. Siap, ayo Dan. Aduh, kajian wani main rempung. Awas ya, namun panggih mau diberi ampun. Aduh. Alhamdulillah. Beres ah. Kalau perjalanan cantik. Habis berang. Si Ati cantik tinggali Bali. Masa lila-lila teuing. Tadi tuh ngomong sama Lila. Tapi tegara renah hati kieu sayang wae gitu. Aduh. Kabon. Aduh. Lah, Api? Ya? Aduh. Kunaon? Ih, Gusti nabu. Innalillahi. Di ulah pik jadi. Aduh. Cik ningali. Aduh. Oh, eta banget meni ruksak. Ya Allah. Aduh. Ari Api kunaon ieu? Tadi balik di kebon, Api teh aya nu megat. Tuh di gebugan tinggal itu. Kuat kaki. Aduh. Terus saha atuh nu wani-wani ngagebugan Api? Ini nepi ka ruksak ieu beungeut. Puku HP ge teh nyaho, karek ningali eta jelema teh. Ngomong nama begal cenah manehna teh. Begal? Alah. Tapi untung we nya. Nyawa Api teh nepi ka ngalayang. Alhamdulillah kitu nama. Tapi Apih mah moal poho eta ka jelema. Leutik nu penek. Lamun panggih deui rek dibogem tah moal dibere ampun. Yang geus ayeuna mah tong wakalobang ngomong ah. Ka jero we, urang ubaran heula nya eta. Ngalinu Tuh. ningalin oge. Aduh. Lawanan. Ieu mah jiga nama euy mangsa teh dihasilkeun sia. Wah, bener, bos. Ieu mah ditinggali dina penampilan mah Irma beunghar, bos. Nya, bos. Ieu mah bahan hasilkeun. Nya heungeuh atuh ayeuna mah kudu hasil sia teh. Pan aing buku bekal jeung kasih embeb ke apel. Terus ayeuna kumaha, bos? Nyebut bentong. Geus urang nyebut segala. Urang langsung we penta ayeuna mah lah. Ayo. Siap, bos.
Ah, benang sia. Didinya hayang selamat teh. Naon ieu? Bega. Tak gini nyaho. Menang selamat. Sarahkeun eta barang. Mun teu